Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamedi sertifikat Haikal dinten ayeuna simkuring bade ngaduikeun warta atau kejadian anu di Bekasi. Kampung Pasir Lim. Nyaeta hiji anggota Polres Metro Bekasi jadi korban begal di Jalan Infleksi Kalimantan, Cikarang Utara jam 12 malam Rebo tanggal 5 Januari 2026. Numutkeun saksi, korban dihadang dua pelaku nalika keur naik motor sorangan. Sabab ngalawan, korban ditusuk sajam nepi ka leungeunna luka. Motor korban ku pelaku dibawa kabur. Saur saksi Bapak Amir, korban gogorowokan nyuhunkeun tulung bari nyebutkeun dirina polisi. Ayeuna korban dirawat di rumah sakit sedengkeun kasusna ditalti ku Polda Metro Jaya. Selamat Polisi yang datang ke lokasi langsung atur nuhun sakitu bae ti simkuring untuk mendapat perawatan medis. Itu di masih di seragam polisi atau gimana, Pak? Seragam polisi, cuman di dalam kaos dalam. Oh, kaos dalam. Nah, kaos dalam. Juga kita nggak nyangka bahwa itu dari kesatuan. Awalnya Bapak kira itu kalau korban kecelakaan atau gimana, Pak? Enggak, memang dia teriak apa namanya? Begal. Oh, Pak, ada luka apa aja, Pak? Ya, kaki tangan sama tangan kiri. sakitu meureun warta atawa informasi anu dijieun ku simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Pasir Lim.